ila muallifi hadzal kitab al-Fatih. Kantu naon hancur. Wa yahtamilu anna ma'na dzalika Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtamilu jeung pantes naon anna makna zalika sanya-nyana makna anu parantos ditutur ashadaka min qabli ayas ashidaka eta annallaha ta'ala sanya-nyana Allah ta'ala eta kasyafa mukakeun Allah lil arwahi kana pirang-pirang ruh fi alamil ghaibi di alam malakut alamil ghaib an uluhiyati wahidiyati datihi dina kapangerananana bangsa nunggalna dat Allah wa ihatati qayyumiyatihi jeung ngaliputanana jumenengna Allah summa lama adharoha tuluy samang-samangsa ngadohirkeun Allah kana itu arwah fi alami syahadati di alam dunia bi an rokabaha kuyen ngarangkepkeun Allah kana itu arwah fil ajsami kana pirang-pirang jisim tolabaha maka nyupri Allah min hatina itu ajsam ala lisanil anbiya'i netepan kana lisana para nabi asyhadata kana nyaksi lahu ka Allah bil uluhiyati kana bangsa sifat kapangeranan pasyahadat maka nyaksi itu si ajsam bilisani haliha kalawan lisan tingkahna itu ajsam wa maqoliha jeung ucapanana itu ajsam fakanat mangka kabuktian naon asyhadatu nyaksi min hatina itu ajsam lima kana perkara istashadat anu nyaksi itu si ajsam
tab'an karana turut li syuhudiha kana panyaksina itu arwah. Li syuhudiha kana nyaksina itu arwah lima kana perkara ashadat menyaksi arwah kana itu mah. Pakoluhu mangka dawuhan musonib ashadaka lapan ashadaka. Pakoluhu mangka ari dawuhan musonib ashadaka lapan ashadaka. Eta ay fi alamil arwahi tegesna dina pirang-pirang dina alam pirang-pirang ruh. Wa qalu sareng dawuhan musannif min qabli ayastasidaka tina samemeh tina lapad qabli ayastasidaka itu tina min qabli ayastasidaka lapad min qabli ayastasidaka ae yatlubu tegesna nyupri Allah min kati anjeun asyhadata kana nyaksi bada an rokabah sanggeus ngarangkepkeun Allah kana itu arwah fil ajsami kana pirang-pirang jisim. Ana tokot maka ngucap bi uluhiyatihi kana sifat kapangeranana Allah naon ad-dawahiru pirang-pirang anggahota ayil jawarihu tegesna pirang-pirang anggahota ad-dhahiratu anu dohir. Nutkon hakikian kalawan ngucap anu bangsa hakiki fil lisani dina lisana wahalian jeung ucapan nu bangsa tingkah bigaihi dilianti itu lisan. Walahu wa qaluhu fanataqat mufarriun ala mahdufin. Sakituna masih kene ngabahas hikmah anu ka 246. Saur Kiai Musonib di dieu wa yahtamilu anna makna zalika anna Allah Ta'ala kasafa lil arwahi fi alamil ghaibi an uluhiyati wa hidiyati datihi. Makna dawuhan Musonib ashadaka min qabli ayastasidaka iya bisa jadi diartianana atau anak bisa oge diartian Allah mukakeun ka alam arwah, Allah mukakeun ka pirang-pirang roh di alam arwah kana sifat kapangerananana nunggal nadat Allah. Jadi roh urang teh nyaksi kadat Allah nunggal waktu di alam arwah. Ah gitu. Eta makna ashadaka gambar. Wa ihatati qayyumiyatihi jeung Allah mukakeun kana pirang-pirang roh kana ngaliputanana jumenengna Allah. Matak dinaikam diana paya Allahu tuhuru fi kulli syai'in. Allah dohir dina saban-saban perkara. Kade ngamana anana ulah secara lelekna kalam kan. Allah dohir dina muning nyongcor Allah na muning lain gitu kan. Duhuru fi kulli syai'in teh kumaha? Bahasana fi kulli syai'in. Fi tadrfiyah. Lamun urang ningali ka sajeroeun makhluk bakal nyaksi kaadab Allah. Karena af'al Allah, karena sifat Allah. Nah kita temanana Allah tuhuru fi kulli syai'in. Fi arifi teh mana naon? Di jero al-ma'u fil kuji, cai di jero, di luar di jero. Oh jero. Wadah manana? Jadi di wadahan keni, cai di wadahan keni, di jero di luar di wadahan. Cai di jero gelas. Cai di gelas. Nah, makna fite dorfiyah. Maknana di jero, ari dorot di jero. Orang di masjid, di mana? Di jero masjid.
Nah, Allahu duhurun fi kulli syai'in. Allahu duhurun fi kulli syai'in. Allah dohir dina jeroen saban-saban perkara. Nah, makna jero di dia ayat 2. Hiji makna hisi, kedua makna maknawi. Makna jero ayat jero teh makna jero hisi seperti cai dina jero kemi. Tapi Allahu duhurun fi kulli syai'in iya jorokna jorfiyah maknawiyah, jerokna jero maknawi. Lain seperti lain Allah di jero makhluk, Allah di wadahan makhluk, kan ada ulang artian gitu. Udah ditakwil maknana. Makna di jero teh kumaha? Ari alam pangluarna alam naon? Alam dunia. Ari alam dunia teh alam jirim, alam jisim. Orang papayula. Samemeh jelag ke alam dunia, ia makhluk di mana sih? Di alam misal. Alam misal mana? Alam malakut. Tah malakut teh jeroen alam dunia disebutna teh. Eta bahasa jeroen teh maknawiyah. Allah jeroen makhluk. Lamun yang mengalami Allah kudu asupala ka malakut. Di malakut kemana? Jeroen malakut jabarut. Alam asma sifat. Lamun rek nyaksi karena sifat Allah, rohani orang kudu di jabarut. Lamun rek hate orang ningali karena dahirna doma, mau bisa nempok asa jeroen doma. Ya kan, tingalikeun kusoca ya jirim. Itu jirim. Perkara nu aya di alam mulki, di alam dunia. Orang tinggali ku hate, ngeslain dia nu ditinggali teh, tak sajeroen dia eta bahasana gitu. Ayat tadi surah nangkul, orang sajeroen surah aya deui. Mata kalau mereka dipapai, ya jirim, sanggeus jirim, naon? Johar pirit teh naon? Kekebul nu digihijikeun nepi ka jadi jirim dia. Sok ia digilas ku mesin, sini jadi bubuk sing lemes, nepi ka teu bisa dibagi, balas leutikna hese ngugul, make alat pembesar geus teu bisa dibagi. Ta eta johar pirit ngaran. Johar pirit. Ari johar pirit di mana? Dina johar hayuli, johar pirit. Aya nu lemes daripada johar pirit. Tina loh johar hayuli aya sejeroen deui man lauhun nafsil juz'iyah di malakut keneh. Di malakut geus tahap-tahap. Tadi tinggal surahna, sanggeus surahna ayat anu leuwih jero lauhun nafsil juz'iyah. Sampai jeroen lauhun nafsil juz'iyah lauhil mahfud. Sampai jeroen lauhil mahfud kodam mubram, tapang jerona kodam mubram. Paham teh kejerona seperti gitu. Oh, rek arti rek ini tadi diterangkeun. Karep teh iku manulungnya. Tak kejero teh gitu. Jadi diajar ningali kejero. Tingali jeroan pantau. Ari bebe jadi pantau naon cing bahan pantau? Kaca, slot, noli papan. Melakukan pepantonan, selot papan ngagundukeun namru, dirangkaikan ku tukang bas jadi panto. Nah, sejeroen panto eta papan selot jeung eta bahasa sejeroen. Hartina naon? Sejeroen meme wujud. Meme jelek wujud ieu jirim aya johar pirit. Ieu teh menang ieu teh johar pirit nu dihijikeun jadi kieu. Jalma disusun tina naon? Perkara anu beda sirah, panangan, patuangan sampean dihijikeun jalema hiji. Namun cap betul kahanap jalema hiji lain. Memang jadi jalema teh pisahkeun cepilna, padona, irungna, dihijikeun jadi jalema. Tak eta jeroen basana. Artina memang wujud kieu teh aya ceuli, aya panon, lamun keur mararisa sok pisah-pisahkeun. Imah hiji kieu pisah-pisahkeun kentegna, naonana, solotna, kacana, aya bentuk kieu keur memeh dirangkai ku
tukang bas. Tuh aya. Bisa jadi kieu teh karena Allah keur ngahijikeun johar pirid. Nu matak afal Allah nu indiraj dina ieu jirim keur ngahijikeun johar. Tadi johar pirid dia bisa datang serangan enggak? Hirup enggak? Mun ku Allah digerakkan, gerak daratang ngariji. Sana ngadatangkeun johar pirid Allah, sana ngahijikeun Allah. Matak dina ieu jirim indiraj afal Allah. Kapaham teh? Aya ramyang-ramyang meusa. Nah, eta kecero teh. Duhur fi kulli syai'in. Ulah dianggap Allah yang cara dina muli. Jadi lu menek apa ya jirim. Panghanapna makhluk jirim. Mal aya misalna pun jirim. Matak panghinana alam dunia. Malah sana penam dunia, alam jirim, alam jisim, alam dunia. Terus aya alam malakut mah saluhureun alam dunia. Ciri luhur di malakut nafsu, di dunia aya nafsu. Nu matak hate nu inkisab ka malakut, nafsuna lemah. Syahwatna nafsu. Sabab pas malaikat. Cicingna di alam malakut rohani urang di malakut ayeuna. Nah, kekuatan anak katutupan ku kekuatan akal jasmani urang ieu. Nu dijieun tina naon? Tina dahareun. Bener. Nu tina dahareun jelema teh. Ari dahareun di mana? Tina bumi. Lain dipelutak di emple-emple jadi jelema lagi. Manusia dijieun tina bumi jasadna teh tak kitu. Bener kan? Sok talaah, tafakur urang jajar mikir. Jalan dahareun di dahar ku jalma. Geus dahar jadi jag-jag, geus jag-jag boga kahayang. Tuluy kawin boga budak, bener. Tah eta. Matak manusia disusun tina bumi jasadna. Ari rohanina di malakut. Nu matak lamun hayang nyaksi ka Allah gampang. Tinggal leungitkeun kakuatan akal jasmani. Aslina rohani cek tadi nyaksi ka Allah. Gini ayeuna teh nyaksi. Katutupan ku kakuatan akal jasmani. Tak gitu kan? Jadi jirim alam misal lauhun nafsil juz'iyah malakut lauhun nafsil juz'iyah, lauhil mahfud, alam jabaru, izah. Jabarut tempat asma wa sifat, alam nyaksi, lamun urang yang nyaksi aksama jeung sifat Allah ke alam jabarut. Mau bisa asma Allah kasaksi di malakut mah. Nu matak mah di malakut nur sifat. Nur sifat, lamun yang nyaksi sifat mah kudu ka malakut, kudu ka jabarut. Nur sifat. Cahaya tina sifat Allah. Caangna malakut ari urang muka sapa ka malakut caang. Lincang panan poe. Caangna anjing, caang nur sifat Allah. Matak tarasurup. Kos panan poe. Panan poe sok surup. Entak aya beurang aya peuting. Entak aya budak aya kalau sia bisa berapa peuting hirupna 7 peuting. Sia sepura geus 3.000 peuting. Kolot. Di malakut aya beurang aya peuting teh. Tah aya matak malaikat mah di malakut tarang ngolotan. Aya bejana aki-aki Ajrail. Tarang ngolotan da caang lalin ledang caang lain caang naon caang panon poe lagi. Kalau beurang ngoloting di malakut mah. Rohani urang di mana? Di malakut. Sok ngolotan teh? Henteu. Ruh terngolotan. Mata kalau bahasa nafsu teh kolot. Nu kolot mah geus lemah nafsuna. Lemah da terngolotan. Rohani teh disebut nafsu, terngolotan. Mata kolot budak sarua kahayangna mah. Ngan tuulin sateru masa sok asup angin. Mangsa ulin sok batu. Eta maling teu hayang pada geus kolot teh nu. Akur kahayangna mah. Ke ayo sholat geus kolot salah.
Ayo begini kolot. Bener. Mun sholat lamun kenal ke nafsu sarua jeung geus kolot. Malah anu hayang sholat geus kolot. Lamun nafsu. Daek sate sholat karena lamun diganti pamimpinna lain nafsu akal rohani tah kagara hayang sholat. Aya kapaham lisan. Mata diterangkeun kieu mah ieu teh ilmu inkisaf sebenarnya mah. Ya saya. Tak lo nanyakeun kitabna, hasil survei ieu mah betul. Nu kepagi wakar rohani nama nanyakeun kitab ilmu laduni nepi ka dinya. Rek make kitab, wah lamun make kitab tukang maca kitab kudu nyaho muka sapah musyahadah. Kudu aya nu kolaka mahjub. Terus musyahadah sambil baca kitab. Mata kapinteran otak ieu mah terjadi ukuran ma'rifat. Ukuran ma'rifat mah ku kekuatan merangan nafsu ya ta eta. Lamun nafsu diperangan kalah nafsuna ma'rifat jadi dohir dina hate. Da memang aslina ma'rifat tadina oge. Kartos. Ayeuna mah kahalangan unggul. Aslina ieu teh bapana alus. Aya budak gelo heula. Kahalangan ku kepemudaan. Kahalangan ku kabudakan. Geus kolot pas bapana. Entak lamun hayang soleh budak, soleh urangna. Gege soleh serangan budak. Betulkeun urang sabab darah nu aya di budak darah urang. Hitung-hitung teko urang budak gelas. Mun nyaci kopi dicicikeun jadi jadi susu. Artos kan. Entak cik Imam Ali, lamun hayang boga budak soleh, kudu ngadidikna 25 tahun memeh lahir. Hari urang geus 10 tahun ge can dididik. Pantas saya soleh. Kudu 25 tahun memeh lahir. Kumaha mikirna? Memeh lahir 25 tahun. Ya Kang piartieunana inung bapana nu kudu dididik. Mun inung bapana dididik kada jadi soleh, budakna soleh. Tah kitu. Pali urang teu mikir-mikir soleh hayang boga anak soleh moal. Aya babasaan buah tarmurag jauh tina tangkalna, bener? Kuya tar TS kalau. Eta teh bahasa kolot teh jero sebenarnya mah. Ngan teu make Arabna unggul. Mun Arabna ya bahasana bahasa kinayah ulama mah, Pak. Didik wanjan. Memeh lahir 25 tahun kakara jadi soleh. Mau didik nagus lahir kakara didik wah keberangan. Keberangan kan. Jadi mikirlah. Lamun orang hayang boga anak soleh, orang tileletik kudu dididik. Itu. Aing di sekolah teh kagok ti ayeuna pung eling. Maut. Dina milari ilmu tidak ada istilah terlambat, walaupun 1 detik sebelum mati. Kakara gering sering ngaji. Ngaji na beda ya tuh. Mun teu bisa baca kitab da panon geus kolot. Maca ayat taunia tuh panari letah mah keur ngada opor hayam ngeunali. Mun baca ayat logatan. Teu mau ngaji geus kolot yang kelas budak bawa kitab terus buku panon belempok. Salah ngasup kelas. Ari TK mah kapau di garis TK sebelum ieu mah ka milu ka SMA tuh apa lah tuh. Salah ngasupkeun. Jadi kinayahnya bahasana pas Imam Syafi'i ditarosan ku muridna. Bahasana teh kinayah kan, hese ngartikeun. Watok nugus jero rohani nama, urang tukang dia we kakarayapan dina angkiar, dina ajrom ajam. Itu kaharti bahasa anu palinter teh nugus jero tulung rohani. Nu bege teh kaharti 25 tahun sama melahir, kumaha lain. Si orang teh nung bapana kudu dididik ti budak. Mun kieunya kayu ka akina, lamun hayang boga incu soleh anak ente didik ti budak. Incu jadi so kitu tuh. Darah teh rohani teh moal katingali sabab perkara nu lemes, tapi Allah ngabuktikeun dina darah teh rohani mata turunan ahli tauhid, kanakna ahli tauhid paham tereh paham. Nah saya ladune geus aya dina darah di tukang nyen boboko budakna ge pinter nyen boboko. Kudu diajar.
Urang bapak tukang ngaji alfiah, rek diajar boboko ngarodone terus. Terus kan bisa. Eta menempukeun oge dasar bapana tukang boboko bisa euy. Mata kiai anakna mun ngaji tara hese, da geus aya darahna di dinya rohani. Bari sareng ngagoleh hudang bisa. Di mana ca ngajina? Aing nya hosok hees teu ca ngajina. Ngan akina ulama jumhur. Rohani itu darah. Lematak aya masalah turunan. Tuh, lamun lengan pamajikan aya turunan. Kumaha? Wadinatin, wa nasibatin, wa jamlatin, wa malin, wa waludin, 5. Hiji agamana, karakter pribadina. Agamana, hatina. Agama teh ari ilmu teh dina hate we. Ari ngamalkeun teh, ari agama teh amal pan. Amal ikhlas, din teh sebenarnya mah eta. Amal zahir, amal batin. Eta din, hatena. Keturunan penting kan. Hiji agamana, wadinatin, wanasibatin turunan. Eta penting turunan. Nasibatin. Kesodang sibatin wajah milatin kakara rupana. Yang mana rupa agamana kajian teuing ku setan dong. Wajah milatin wa malin hartana kakara ditempuh hartana. Lamun nempuh hartana lah tieulah cilaka. Nu kalima naon? Wa malin wa waludin. Ulah ngawin turunan gabung rugi dua wae nepi ka paeh. Boga anak sababna kudu nu turunan boga budak. Waludin eta geus diatur agama segalana. Dan pangutamana tinggali agama. Pada boga agama, taribat cadaka untung mana hirup. Terus nah jadi lompat kadinya. Silaya ieu maka tadi Imam Syafi'i ku santrina didatangan guru pan murid geus datang ka guru aya nu kolong rada kolong hirup teh aduh we pemajikan bisa ditanya unggal poe kos bemo hari dagang teu payu-payu aduh aing hirup pasaripu-ripu teh boga tatangga kuhulun kabeh datang ke guru naon jangan hirup teh abdi teh kusut apa kusut pajejeut pajejeut terang sok nanyakeun ka guru nih pajejeut teu sok bejakeun pajejeutna boga pamajikan koreng adat boga anak ngan gawe doraaka we hese tita halusna paling banter pasea terus indungna jeung budakna jeung budakna pasea jaka rezeki tedekeun cukup ieu teh sangsara jeung kurang wae naon pika jadi hirup kumaha sabana rasna ari usaha mana naon jadi pagawe jadi buka bos ente bener sabaraha gaji 5 dirham. Oh 5 dirham nya. Minta kak bos ente turunkan gaji 4 dirham. So kumaha mikirna bingung. Ugu teh mah pun tadi sama. Datang kak bosna, bos kurangan gaji. Kunaon dikurangan? Teu mahi. Boh hasil meminta tambah batu nu teu mahi. Minta dikurangan. Oh, ada cek guru aing teu kahartigan nurut teh. Dasar belegu. Datang minta dikurangan. Balik deui, tuh mah kene ada pemajikan goreng kene, budak teh dikeun saroleh. Balik deui ka Imam Syafi'i. Guru anger kene. Rizki teh mahi pemajikan goreng ada anak sesoleh. Wah, cenah minta dikurangan deui sia. Jadi 3 dirham. Balik deui ka bosna teh. Bos, kurangan 3 dirham mun kurang mah Imam Syafi'i mah untuk teh. Ya mangarah ka harti gitu terangkeun gitu saja. Kurangan cenah bos, kunaon? Teu mahi keneh wae. Coba pemajikan goreng wae adatna.
Anaknya soleh tika sholat kalau kabur. Cuk guru kudu 3 dirham. Minta turun mewah mana ya? Tuh kok harus ya aing mah mikir mana aku mah aing gitu ngerti kan cuk guru. Dasar murid sodik. Aing murid sodik mah sing papatah guru teu ngarti ge tara tawakuf. Nu tawakuf mah murid sodik kan. Teu ngarti papatah guru moal aing berarti mana geus ngaku pinter batan guru. Turunkan ku bosna 3 dirham. Balik deui ka Imam Syafi'i. Guru, enggak keneh wae. Kumaha sih nurunkeun eta minta turunkan ka bos. Turunkan gaji abdi 3 dirham. Sia masalah mikir itu. Kita turun sot ya imah gaji mana? Sodakokeun saware udah dihakan ku sia kabeh. Atuh untung bos ya begitu. Sia nanti bisa ngartikeun. Papatah guru salah ngartikeun naon sia mah sugan tarapati ulim ka guru. Aduh sok deket mah apal bahasa guru kan? Ieu teh apal, minta turun. Si ngartikeun si belum teu bisa ngalogatan papatah guru datang tanyakeun deui. Abdi teh rumah tangga pajejut. Pican pamajikan sia. Oh, isuk pican ku aing ka mitohan terus. Pican saya laku gorengan. Lain pican pamajikan awak. Pican nafsu nu goreng. Sifat nafsu nu gorengnya pican geus sia. Berarti kudu nyakeun. Kumaha pican pamajikan teh? Itu bahasa ulama itu teh pan sok la hayata illa fil mauti. Bahwa hirup kecuali dina maut. Kan sering ke situ. Nah, nanti. Cek harus diurang. Bahwa hirup kecuali dina maut. Ya, moal hirup hate, salagi hirup nafsu dina hate. Ngartos sih. Payahan nafsu, sifatna artinya dipayahan. Ganti kuno alus sifat nafsu. Hate jadi hirup. Lohor teh yang sholat, payah hate teu kayang mah. Ini hirup sok kaya. Nu payah sok kayang dahar. Parah. Matak yang sholat payah hatena. Kunaon nafsu hirup nate, hate jadi payah. Namun orang mujadatun nafsi, nafsu geus ganti kuno alus, mulhamah mutmainnah radhiyah mardiyah, hate urang jadi hirup menirup boga kahayang, boga duit, batur teu boga hayang mere. Lamun ayeuna urang dur lohor hayang sok. Eta hirup hate. Oh dur lohor teu mikir-mikir. Kalau nyebutkan udun gitu. Namun payah hatena kulantaran hirup nafsu dina. Ya Imam Syafi'i gitu. Lain diturunkan gaji 5 dirham sedekahkan saware ku siang ge jadi mahi geura. Panca kapitalisme, ayo 5 dirham dicopot 2 jadi 3, kalau jadi mahi. Oh ari ngitung abna dunya mah, kalkulator dunya jeung kalkulator akhirat beda. Kalkulator Allah mah beda. Kalkulator alam dunia dia jelema, kalkulator jelema 8 dibantu 2 saudara. Lamun 5 bantu 2 3. Kalkulator Allah mah lain. Namun boga 5 sedekahkeun 2. Ngerti? Jadi sabaraha? 20 3. Jadi loba. Balagu bisa. Hayang jembar iki kalah koret lah, kalah ribut. Kepaham teu? Mangkane eta teh batas minimal asru amsaliha 10 tikal. 10 mun 10, kan nya 2 disedekahkeun, di tikal 10. Nah, jadi 20, jeung 3 jadi 20. Tilu matak boga 5 sedekahkeun 2, harta urang jadi 20 tilu. Loba pantas sanggeus disedekahkeun 2 dirham cukup hirupna pamajikan soleh budak saleh. Jadi mun urang hese soleh, urang sedekah. Pantas teu hese soleh oge. Urang sedekah. Komo mun ingat kana janji Allah dina lebahan sajen. Berarti asyur amsalihah lain batas maksimal lagi.
Ari Allah kesifatan irodah nih. Naon artina irodah? Saka hoyong. Nah, aing nikakeun kumaha aing cek Allah rek 20, rek 10, rek 700, 1000, 1 juta. Kening dina hadis Rasul saja dina bab mengaji jeung umrah. Wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Biaya mengaji jeung umrah ku aing diganti 1 juta tikal. Jadi gaji 5 dirham lamun ditikal lah kaos bunga haji. Pak. Jadi tadi 2 dirham disedekahkeun, 3 di dahar teh sarua jeung 2 juta leuwih 3. Mahi. Dijembar rezekina. Kapaham teu? Anu koret susah rezeki. Hirup jadi jalma berehan mal dijembarkeun aya bajakna jalma sangsara balas berehan aya tuh nu berehan mah ku Allah dijembarkeun rezekina sabab hartana geus kita mesianana da abdi geus dibalikeun deui ka Gusti ku jalma anu tadi oh bere deui ku aing pan asuram saria malah alfa alfin mantap tergantung ka butuh. Kita sedekah kudu kalau butuh, kalau butuh. Kalau butuh, si ieu mah lapar hampir pae sedekah poe hiji ge wah jika mobil disedekahkeun ka ajengan. Jangan lupa benar. Seperti butuh sebabna. Kira aku teu paham ngaji lu tadi Imam Syafi'i segitu. Nah, kapaham ya namanya. Kurang geus rezeki, seuseuh rezeki, kurang sedekah. Mereka ini mau bagus dah. Insya Allah sih. Kewani mutare. Dalam ragu dah teh. Gitu kan. Benar geus 3 dirham turun jadi jembar rezekina, istrina jadi soleh. Mata kurang loba sedekah anak pamajikan jadi soleh, rezeki jadi beli loba. So itu mana ngan kacekna teh disamper ke di akhirat. Jadi 2 juta disamper ke di akhirat, nu 3 di dahar kurang, ngan tina berkahna can disamper ke usluwi loba deui berkah di dunia. Sing ingat. Berkahna lahir batin, hati jadi alus, rezeki jadi jembar. Gitu. Di mana kejembaranana? Kapan tina ihsan Allah dan jadi kekasih Allah. Kejembaran, lain ulah tina usah wae kana dagang. Ayeuna urang dagang kalapa, yang tina kalapa ulah. Nu penting rezeki mah di mana we? Dan nilaina sakitu. Motor mah asup ka kedokteran 500 juta, 800 juta maya. Saya teu kudu mayar, malah itu nanggung. Diberi beasiswa. Eta rezeki luar biasa apa? Teu dibere sawahna, teu dibere usahana. Perusahaan yang 10 ente ngan ukur kebutuh dicumpanan ku Allah dicukupkan. Eta rezeki luar biasa. Kesehatan orang ari kitu lain rezeki. Mikir ka. Boga ginjal rusak mau diganti. Cik sabaraha janji kira-kira bayar. 200 juta saya. Kata ginjal aja 200 juta. Bisa seumur-umur tak? Kadang-kadang 3 tahun rusak. Jadi nyewa 200 juta ginjal hiji urang ka Allah. Waduh, mau dihitung panen leungeun suku. Wah. Eta nilai anu luar biasa paparin ti al. Orang mah ingat paparin teh duit. Hidayah malain paparin ingat tangan kana duit wae. Ini aing getol ngaji duit anger wae. Mencari cekajengan gampang rezeki. Gampang rezeki teh rezeki batin, rezeki doh. Rezeki batin hidayah, taufik yang rusdu. Gitu rezeki zahir. Oh, seperti naon? Harta. Harta jeung anu itu kira Allah teh ka harti kan. Allah teh pinter. Tapi sok nanya Allah sanjan pinter ge. Keur ngaluhirkeun tingkatan makhlukna. Ari urang osok minta rezeki, osok. Kumaha ngaduan rezeki? Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran min ghairi ta'abin wala masaqatin wala dhairin wala nasabin. Apa doa ngan jamuna teu bisa. Ngalah suluh bedog mawa sarangkana henang di kasren bedog leungit.
Matak doa gede-gede siapa itu bisa jamu teh. Teh iya latihan jamuna gampang ucapkan mental di sana. Jamuna. Jeung kana pananya Allah teu paham da teu jamu teh apa? Keur ngadoa di karang-karang teh ingat ka Allah nu. Allah ini asaluka antar jubani teh. Ingat lamun geus loba duit aing meuli naon. Kalau teu ingat. Jauh kan? Itu apa? Boy orang resepna kalau minta duit resep kana duit. Artinya hati teh yang ngarep ka al. Mun duit dikenca anu boga dikatuhu, mending ngarepan boga mending ngarepan duit. Boga Kang minta uang setengahna tuh. Ya mau ka dia kana duit, Kang aing minta ari ka aing. Saya teh mikir teh cenah. Mata kan disebut husnul adab teh iqbalus sirri alal mujib. Hate madep ka al. Lain kan dipenta abdi minta duit lain butuh duit sabarema butuh kasayan ti Gusti nu dohir tina duit. Matak duitna datang nu aralu sungkul. Aya kitu duit nu goreng aya sabab boga duit jadi ripuh hirup. aya. Mau duit 2 miliar buntung bohong. Itu jadi halus kan? Boga duit 2 miliar dihitung terus balas hitung duit resep pohon ngaji pohon sholat. Sok halus enggak? Kayak ayat trikna lamun hayang deukeut nu halus kudu ka mana jalanna bocoran yang hasil survei ulah lihatkeun kitab da ese keur membaca lagi sok ese mesti kitab bakal nyarawahan mending ke didaguan ku seenggeng sering tuh bener. Jama geus lapar dibawa ka sawah, macul heula sina melak pare, modar manten. Jama geus butuh mah, geus lapar, bawa ka restoran sina dahar geus wareg kakara diajarkeun melak pare. Kapaham teu? Eta guru nu pinter gitu. Ieu mah dibawa belot ka ditu ka dieu. Aing hayang nyawa Allah kalau muter alfiah ajor makmur. Ari ka Allah taroki jeung surup teu diajarkeun. Mereka mana tuh pesantren teh ada tujuan teh. Tik semet maca kitab geus pae teu naon-naon teh bisa kita. Tujuan usul ka Allah. Bisa maca kitab teh keur neangan ilmu taroki jeung suluk dina kitab nu menang ulama sebenarnya. Lain ari kalaga ku maca kitab lain. Lain tujuan bisa maca kitab balik di pesantren. Bisa usul ka Allah. Salah keder tujuanana. Cok Sufyan Sauri fa inihtalla hadhil maksud batala niatu talibihi. Lamun cacat niat neangan ilmu maka batal niatna. Summa batala ajruhu geus batal niat batal khususiat neangan anu cicing hadirna pangajian sakali leuwih gede ganjaranna daripada salat 1000 rakaat teh. Nah sabna salah niat batal ganjaranna. Pada mulai mempersulit diri. Nah gitu. Kurang kan hayang anu deket, anu aralus nu deket. Nah iya. Palai nu dari keten aralus, nu goreng mesin jauh. Duit teu alus mah ulah dareukeut jauh ka ditu. Duit nu keur modal cilakang. Ya duit keur meuli motor tapi keur labuh. Duit deket. Tidak sebab duit hayang ngaji, tidak sebab duit bisa hayang mere kabat. Duit anu yak jadi korek mung mere mah ulah Gusti tong didatangkeun. Sanggup ngadoa kitu dah. Ngadoa ge salah deui wae. Nu kumaha Gusti penting datang duit cilaka. Kusut hirup kalah. Tok apal duit mata kusut hirup. Poyong-poyong loba duit. Aduh. Ari nepi kana sikina mah karasa amisna caudenya. Jadi caud dicekal we hungkul teu karasa amis. Ngaji ka osok ngan teu diguar nepi kana asina anger we kitu. Kalah puyeng. Kita kaya ajengan. Kang, abdi mun gaji hikam puyeng cenah. Kumaha dibalik sih teh. Abdi mah mun keur bingung teu boga duit ngaji hikam cager. Aduh kumaha. Cek lamun teu boga duit Kang ngaji. Ya, lamun nalangsa peda teu boga duit. Usaha teu daekeun payu. Geus ngaji hikam cager geus.
Ngan sing nepi kana asina ikamna ulah lapad hungkul sarangka eta mah lapad. Tadi gerek ngalah sulu sarangka herang dogla leungit. Ngadu jamuna ka aslina hate urang musyahadah ka iya kudu dipiceun hahalang musyahadana teh kusut di rumah moal mata cek bahasa ahli marifat lamun hirup hayang bagja pimpin hirup ku hate nu bebas tina perbudakan naon hate nu musyahadah ka Allah hirup hatena sabab nafsuna mah geus kitu. Mata kan kudu dipaham kurang bab nafsu lah. Kudu nyaho gorengna nafsu, kudu apal cara ngendalikeun nafsu, kudu apal cara nalukeun nafsu. Entas paham nalukeun nafsu kumaha? Hasil survei batur. Kudu diterangkan kurang bocoranna. Eta. Oke bakal kepaham. Mata bahasa ulama mah ringkas santri bebeja ka guru boga budak goreng adat pamajikan goreng adat rezeki teu cukup kita kumaha kita minta dikurangan gaji lain minta dikurangan gaji ulah enggak gaji sadakoh saware atuh modek menang 5 2 sadakohkeun kirang bara jeung 2 nu di dahar 3 di sadakohkeun alus kasihan pinter pisan eta ngan cek abna dunya pelat sia maneangan menang 10.000 8.000 dipikeun ka batur 2 di dahar kumaha matak nu pinter maka bisa merebatur manehna mah lapar sebenarnya balas pinter ya dia mau nyoba ke Jakarta menang di 10 juta sebulan dikirimkan 1 juta 8 juta pakai ulin ke diskotik di Jakarta insya Allah balik itu bukan naon gitu. Tak seperti itu bukan duit 10 juta kirimkan ke pemajikan 8 juta kerdahar 10 kerdahar 1 juta balik ke imam teh lupa duit paham tuh Pak arti rek untuk untuk arti belat kan Waduh. Oh, Pak. Aya bocoran yo ti ahli usul. Nah. Lumata lamun hirup hayang maju. Nah, maju bahasa lagi. Lamun hirup hayang maju syaratna 3. Lamun boga nu 3 hirup maju kan. Hirup maju lah sih. Oh geus kapaham sarege. Beuki kolot, beuki pinter. Berarti jalma getol ngaji. Moal beuki pinter mun redu ngaji. Beuki kolot, beuki soleh. Ah eta maju hirup teh. Beuki kolot, beuki beunghar. Lain sangsara pake kolot. Beuki kolot, beuki kuat iman. Beuki kolot, beuki sieun ku dosa. Beuki kolot, beuki semangat ibadah. Beuki kolot, beuki deket ke Allah. Sehingga jadi ahli usul. Data maju. Nang syaratna hiji hate kudu nyarane ka Allah. Cek bahasa santri mah tawakul. Cek bahasa Sunda mah tawakal. Oh dina bahasa Arab tawakal kayak tawakul. Tuluykeun bahasana bising kitu ka arti aing ge osok nyarane ka Allah, tapi kalau na teu nyaho. Kudu nyaho lah ka Allah. Mata kudu nyaho lah ka Allah, kakara nyarane ka Allah. Matak bahasa di dia tawakal dina makom jam'u. Oh, tuluy ke. Ieu bocoran ya kan, ti walium aja. Hasil survei batur. Urang mengeunang karing dengikeun deungkul. Batur ripuna mah tu dahar 3 tahun 7 tahun. Nepi ka panas tiris ngalawan nafsu. Urang mah teu pernah. Kada biji rek batur. Alhamdulillah senang boga guru mursyid. Dekatna guru mursyid berarti Allah.
Hatena nyarane ka Allah, hatena musyahadah ka Allah, hatena salawasna di hadrat Allah. Mata hakikatna caritaan jeung naon ti Allah kabeh. Lawan tina dirina, mata boga murid pinter ge lain asa menang manehna. Allah ningalikeun jamalna di murid aing, hebat murid ka. Jadi ahli usul. Buru-buru pinter murid aing nu bodoh ge warusul ka Allah, jadi waliullah. Tah itu. Ieu naon? Hebat dirina, aing berhebat lain. Allah ngadahirkeun jamalna di murid ieu. Sagala lagi ka Allah. Tawakal dina makom jam'u. Oh. Kartu rek teu tulis we heula. Sugan tahun hareup artina. Tegas dia. Tawakal dina makom jam'u teh kumaha kan? Tawakal dina makom jam'u. Anu nimbulkeun semangat amal soleh. Mun nyarana ka Allah tapi teu semangat amal soleh, tawakal bohong. Wasing semangat amal soleh. Tur lohor, buru-buru di sholat, waktu ngaji, hoream gak dipaksakan, datang ngaji, kunaon, tawakal ka Allah teu dae. Nyarane ka Allah. Lamun orang, Kang kemana? Ke Jakarta. Kira-kira memang mikir orang yang masa sederhana ya. Oh iya atuh. Ayo atuh, ditembuka untuk tawakal ke Kakang. Nyarane Kakang, teu naon aing nyaho sia teu boga duit, Pak. Cek babaturannya. Tapi sanggis kitu cek babaturan. Kayak cenah kantong wing cicingna belah dia nya. Pak ieu teh kumaha aing we cekeun. Cisok kira-kira kumaha? Tur lohor kelapus udud tawakal carita ka Allah, teu balik tawakal kitu. Tawakal ka Allah mah nu ngajadikeun semangat ibadah ka Allah. Sabab nyaho inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah deukeut ka jalma ka nyaah Allah tuh. Deukeut ka jalma anu tukang nyieun kaalusan nu alus cek Allah. Maka semangat ibadah. Tawakal dina makom jam'u nu ngalahirkeun semangat ibadah. Cek santri aing teh teu betah di pasantren kajen ceurik cicing aing gering kajen gering oge. Maot syahid hukumna. Balas ngalawan nafsu nepi ka gering maot syahid kan. Ulah ieu mah aing sok gering mun teu amok-amokan. Kita mah cager ge ladang nafsu edan ka ditu lagi cager. Sampai sholat wah, sabab jalan lagi goreng pan, cager ladang ngalajur nafsu, karena cager. Nah, eta kan. Hiji tawakal, nu ngalahirkeun semangat ibadah. Naon khususiatna? Dareukeut nu aralus. Lamun nu aralus yang deukeut, babaturan alus unggul. Datang anu aralus. Ciwat hatena mau ngadeukeun si eta. Bisa jalma-jalma karoret jauh. Nu balageun deukeut. Pangaranna kang deukeut nu balageun hungkul. Tukang salat, tukang ngaji nu deukeut ka urang. Yo mah jalma gorel hungkul alus eueuh ka. Nu bodo anu budug campur jeung anu cager, lain anu budug jadi cager, nu cager jadi la tanfa'ul jarba ukur basalimatin. Masih berbicara apa yang isi keberulauan. Terus paham. Jadi tawakal ke Allah, ya tawakal ke Allah cek bahasa santri nama. Nu jauh jadi dekat, kulantaran hate nyarane ka Allah, intimadna ka Allah, wukufna di hadarat Allah, elingna ka Allah, nyaksina ka Allah, cintana ka Allah, maka nu jauh jadi dekat, nu susah jadi gampang. Oh. Tawakal. Namun teu kaharti sorogan deui. Ek paduduan aing jeung ajingan sorogan tawakal ieu teh. Oh ngaji getol tapi nu darukut nu garel nu aralus. Nu aralus dareukeut. Petak cenengan duit teh sok loba nu balager mere duit. Oh paduitna bener ka? Nanti Allah hakikatna. Nayangan malang mah urang malang loba duit. Malah ieu cenah si Allah teh. Nu pikeun ditanyakeun balas rek mere duit. Kurang lain mereka jadi tertulus. Jauh nu aralus teh kan.
nu aralus daratan, nu aralus dareukeut. Nah, eta khususiat tawakal dina makom jamu. Hiji, dua. Tawadu. Mun yang maju kudu tawadu. Sabab dedeketanna jalma tawadu dipekaresep ku jalma. Bener kan? Aya jalma anu keuheul kana tawadu. Sopan teuing si eta aing jadi keuheul. Moal enggak? Ka jalma sopan, ka jalma handap asor mah raraseupeun. Rek nongol gitu tulus na tawadu. Bade naon akang sumping ka dieu geuwat dibere udud dibere naon. Teu tulus ari kamu ge. Da balasana pa asor. Reaksina tawadu teh mana? Tarajusakeun batur. Aku aman bagimu. Jadi tawadu kan. Ari tahu masalah tawadu. Tawadu hakiki tulikeun bisa aya tawadu mutawadiin. Pan aya tawadu nu ahli tawadu kan. Paling teh ieu teh sama. Kuduna diuk dihareup lariwah. Ngarek jeung RTW aya dek tawadu. Lain tawadu takabur teh. Ngaku boga dara, ngaran tawadu mah teh ngaku boga daranya, teh tawadu. Diuk di dia teh luhur teuing, ngan diuk sateh pada kita batur. Sadakoh eta. Batur narimakeun pamere batur. Lain ngarasa hebat pada diuk di luhur. Ngarasa hebat pada di luhur. Tawadu lain. Maju hirupna. Lu takabur mah bejana maju kan. Bener, sabalikna tawadu naon? Takabur. Aya zaman resepkeun kana takabur. Tukang takabur terus pun kana takabur. Tukang judi resepkeun ka tukang judi balada incin. Tapi tukang takabur sih ke takabur bae. Pada mana saja tukang. Terus takabur makan penyakit kronis nah teh. Di mana jalan sombong eta hatena geus ruksak hampir maot teh. Kade sombong mah sifatan iblis. Menjalma pinter ngaji tapi hatena sombong. Eta ilmuna ti iblis lain ti Rasul. Kan bae tarik teuing wajan. Kagok lah tas kurban kemari ban. Mun ngaji tas kurban kalah leleh. Lamun kurban nepi ka makom hakikat. Ya kan. Kudu lebih semangat, ngaji semangat, jangan lebih semangat ibadah Allah. Kudu dosa beki sieun, eta khususnya kurban. Kurban kotor, doraka beki wanian. Terlebih ka makom hakikat kan. Yang dimaksud kurban bukan saja darah, daging atau ruh, bukan sebetulnya kan. Naon cing kurban teh? Ya kan, micen sifat sato ti diri urang, tina teh urang. Kurban hakikat wae eta. Ari kurban syariat mah puguh, waktuna kudu puguh satona. Nu kakara setengah tahun mah moal manjing sapi dipencit. Kurban Syawal jadi teh. Henteu, so. Eta mah puguh aturan mainna. Tapi kurban hakikat. Lain ukur bulan haji hungkul setiap saat kurban. Setiap saat hate bebas tina sifat sato. Artosna mencit ruh kasatuan tak gitu atuh. Lam pesokna bisa fi dzikrihi bisa fil jam'ihi kunaon ku sabab hate jam'u ka Allah maot sifat sato. Parimu ku dog menang meuli di pasar galonggong. Mencit sapi mah. Tapi ari mencit ruhani mah ku zikir nu jam'u ka Allah. Zikir kita jam'u mah tetep teh bedug mintul. Oh ya, memang mencit kurban zikir Allahu Akbar. Tapi ingat bagus sekali lagi sapi rek nyate pok Allah. Eta mah mintul kan. Lamun mintul bedogna pae saja. Moal. Itu sampai ku si mencit lah ya 30 mah. Ada sifat catok kalau mungkin kuat dia. Kunaon cing salah bedog. Dikir mahjub.
Ngono daging kalau begitu lu basar lu batu tinggi kalau gede syahwat nafsu sifat satu itu begitu kan bayar nyaan ngaji kan oh ulah minggu beda doi ngaji tak ulah ketinggalan seminggu habis kemana batur tinggalan kebagian sabare tawadu kan tawadu hakiki naon teu ngarasa diri boga darajat kajian santri palinter di papatahan kurang doi rumah joda teu ngaku menang-menang tetep teu ngarasa leuwih alus daripada santrina ana khadimut tulab pasna kuring tukang ngaladen jalma nu neangan suka jangan aing balik puting jam 3 teh ngaji mending daripada tapi dah ingat khadimut tulab beribu-ribu ge kan da geus ngaji malah itu lulutan ridho capek dah khadimut tulab pemikiran untung khadimut tulab naon khususiatna jadi mulia fakir tapi mulia bunghar kamu mulia bodoh mulia pintar kamu nu pintar mulia jadi guru mursyid pintar jadi guru mursyid mal mulia di hadapan Allah bodoh mulia baik ngaji bari ikhlas jadi murid sodi guru mursyid fakir tapi mulia sobar dina kafakiran terjadi sumber kejahatan tawadu man tawadu'a rafa'ahum jalma anu tawadu jalma nu hatena teu ngaku diri boga derajat ku Allah dimuliakeun jadi mulia penghar mulia fakir mulia pinter mulia bodoh mulia mata narepi nu bodoh nepi ka Allah nu pinter nepi ka Allah nu penghar nepi ka Allah nu fakir nepi ka Allah alus kabeh naon sababna bebas tina perbudakan nafsu kurang bisa beberes urusan nafsu boga ilmu manfaat ilmu ma'rifat ilmu mengenal Allah ilmu manfaat lain ilmu balik boga santri ilmu manfaat salah eta mah di alat manfaatan pugu manfaat nama kadang-kadang mah teh di alat manfaat manehna takabur bari ngawurukna santri lagi takabur eta mah gumbrung galeno di dunia loba nu palinter ngan teh nyawa Allah kabeh mal matak jadi karter mafsadat dunia moal sedangkan ruhna dunia ilmu manfaat lamun ilmu manfaat dicabut di muka bumi ieu ku cara dimautan ahli-ahli ilmu manfaat sakaratil maut dunia intisarul fasadi fil ardi bisababi jahlin nasi min ilmin nafi terjadi kumelarna karuksakan di muka bumi ieu nu pinter jeung nu bodoh silih demo silih salahkeun nu penghar jeung nu fakir silih tikam jagat gempa di mana-mana naon sababna ilmu manfaat geus eueuh tina hate penghuni dunia sakaratil maut bener pulang di jalan peda di hotmik aki-aki digolop pecah keur sakarat kurang apa-apaan sakarat digolopan ke budakna make jas di sapatuan juga ada cager banyak gugus kronis penyakit mantap ya penyakit hati anu paling kronis kosong tina ilmu nafe sakaratil maut ya di mana ilmu nafe dicabutan ku Allah tina anu ayatnya dina ilmu anu ayatnya ilmu teh ngan ilmu anu teu manfaat nu bisa beberes urusan nafsu ngan bungkul jalma nu boga ilmu jadi ilmu nu dipajadikeun alat pikeun beberes urusan nafsu ilmu manfaat mantak nu teu manfaat ilmuna kajen pinter teu bisa beberes urusan nafsu kaki catatan ilmu manfaat hiji deui jan ieu tuligan deui ta'allum katilu belajar tawakal tawadhu ta'allum ari ta'allum berarti belajar di mana belajar ilmu
Ari masalah ilmu, jaminan Allah masalah ilmu. Sajalma anu kersa angkat ka pangosan bari ikhlas, toh dina disusul, maka Allah bakal ngagampangkeun lempang dina jalan asup ka surga. Ayeuna ta'alum jaminan di Allah nu ta'alum bari ikhlas. Maka kalau menjang betul ngaji tapi tidak jaminan di Allah. Sholat tidak diburukan hati ku Allah na sholat. Tu bisa wae. Rizki tidak barokah. Nah, mendina ta'alum ayat terakhir khususiyat. Ingat tadi. Fa inni ikhtala hadzal maqsudu fatola naon. Tadi niatu to libihi. Namun cacat niatna dina neangan ilmu batal niatna berarti. Lamun boga tujuan kalian Allah dina neangan ilmu batal niatna. Geus batal niatna summa batala ajruhu khususiyatna mah aya. Jaminan Allah teh ya dinu ngaji dinu ngawuruk. Lamun niatna ngawuruk jeung ngaji teu ikhlas. Ngaji sing ikhlas, ngawuruk sing ikhlas jaminan di Allah datang sakabehna. Dunia akhirat, urusan dunia urusan akhirat. Boro-boro ka motor, teu boga motor ge motor nepi ngaji. Aya wae nu nyampur. Daripada boga motor teu nepi. Motor boga tilu ngaji, ngan nyimpang rek ngaji teu tulus anu ngajakan ngalalau. Ku Allah teu ditepikeun, tawa pitulung Allah. Malah jaminan. Ma'alum. Di jamuan Allah dina masalah ta'alum boro keur nguruk mah geus kudu bejakeun ieu mah anu ngajina we mah gede mana buruhan nguruk jeung ngaji sok kan kabayangkeun teh gede nu nguruk gede nu ngaji wah gede nu nguruk kan dan nyaranana mata teu bejakeun sakali susahnya ditakeunana keur nu nguruk geus nu ngaji anu cacak nu ngaji kitu nu nguruk wah geus sok sama bisa wite heula ngawuruk tapi gurumur anu ikhlas ngawuruk. Siapa Kanjeng Rasul nu angkat ka pangaosan bari ikhlas dosana dihampura. Lamun dosa geus dihampura ku Allah kan ya. Sehingga dawuhan Rasul kan adan bu hirmanur rizki dosa hahalan rizki. Rek untung tetulus bisa jadi kalangan ku dosa anu teu ka istighfaran. Dosa ka kolot, dosa ka tetangga, dosa ka anak, ka pamajikan bisa jadi. Maka kudu istighfar terus. Maka aya dawuhan Rasul man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Teu kudu neangan hiji bahri, hiji nasri. Istighfar sing mudawama, ngan sing usul tajalli dina istighfar. Istighfar bari hate tajalli tilu jaminanana kasusah dipikeun ku Allah tina hanten. Lamun aya kesulitan diberi jalan keluar ku Allah. Urusan rezeki boro-boro usaha teu usaha dicukupkeun ku Allah. Eta masalah ilmu. Nah kudu riweuh kan. Sarana ilmu jeung kacukupan pikeun ngaji jeung ngawuruk dijamin ku Allah. Teu kudu riweuh. Sing yakin kadinya. Nah, itu khususiyatna ta'alum bil ikhlas. Tuliskan. Tawakal nama kom jam'un, tawadu hakiki, ta'alum bil ikhlas. Digampangkeun jeung dilancarkeun urusan dunia akhirat. Khususiyat ngaji nu ikhlas teh digampangkeun dilancarkeun urusan dunia akhirat. Mun ngaji osok tapi terlancar dan tergampang ada kesalahan dalam interaksi dengan ngaji. Naon? Salah niat atau salah guru. Kapaham kaprika? Kesalahan ngaji aya dua. Hiji salah nangtukeun guru, jalma temursi di guruan. Kaya nu tas apa tina gawir ngaku nabi, ya Allah nabi di guruan. Mau berkah sama. Buka dua, ngaji salah nih. Kesalahan dengan dua. Temuga ilmu manfaat, kesalahan dengan dua.
Bisa jadi salah ngajadikeun guru anu teu mursid di guru. Bisa jadi orang salah nih. Mun aya nu dua, guru mursid nu ngajina murid sodik, berkah jeung kacukupan ti Allah dunia akhirat dilancarkeun jeung digampangkeun. Amin. Muga magah ulah kadimatan selagi can jadi ahli usul maka Allah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada. Mugi tetap salamina, rahmat sinarang salam. Mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina, ka Nabi Muhammad salam kulawargina. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Tina pancabaya sinareng cocoba. Tina pancabaya sinareng cocoba. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dilebat no?
Yeah.